di zaman baheula mah imah-imah kuya teh aya di sisi-sisi muara. Saban poe kuya gawena ngan ukur ngahuma. Kuya getol pisan kana ngahuma teh. Indit isuk balik magrib. Hiji mangsa basa manehna keur di huma aya hujan angin anu gede kacida. Tatangkalan loba anu rarubuh kitu deui jeung imah sakadang kuya milu hiber katiup angin. Berus we lep kalem ragrag kaleuwi. Sakadang kuya atuh sedih kapisan. Barang balik imahna geus teu aya. Isukna kuya nyieun deui hiji imah anu tohaga supaya ulah kabawa angin deui. Hiji poe kuya balik ti huma tuluy masak keur dahar sore. Sabot masak manehna kacai heula. Keur dicai manehna nempo haseup ngebul dina suhunan imahna. Kuya gancang mareuman tapi geus teu kaburu. Tungtungna mah kuya teh hing bae ceurik bari nempo imahna anu beak teu lila keur kitu. Ujug-ujug jol bae sakadang monyet kolot anu geus loba huisan. Eta monyet teh ngomong ka sakadang kuya, tong diceurikan sakadang kuya, nyieun deui bae imah mah. Lain mantak sakali ieu bae sakadang monyet. Harita ge kitu bae aya hujan angin gede, imah kuring ruksak keur ditinggalkeun ka huma. Kudu kumaha atuh akalna supaya hayang boga imah anu awet teh? Gampang atuh kuya. Ngarah imah ulah hayang cilaka mah bawa bae ulah ditinggalkeun. Pek ayeuna mah maneh nyieun deui imah anu alus jeung kuat. Engke lamun geus anggeus ku urang pasangkeun ka tonggong maneh. Jieun pantona sakirana asup kana sirah bae supaya gampang ngasupkeun sirahna ka jero. Eta omongan monyet teh diturutkeun ku kuya. Tuluy manehna nyieun deui imah anu alus jeung kuat. Nu gedena ngukur kana awak. Panto di hareupna ukur bisa longgor sirah paranti kaluar asup bae. Sanggeus imah jadi prok bae dipasangkeun kana tonggongna. Ari sakadang monyet mah anu memenarkeunana. Tah ti harita mah imah sakadang kuya teh sok dibabawa wae di gagandong.